Cong. Naon? Tungguan aing hayang ka WC nya. Nya cek aing ge naon tong ngadang seblak sih teh. Da anjing balagug nu boga warungna. Sugan teh seblak setan teh khusus jang juri ge aing ah. Aing geus teu kuat tungguan. Anjing compol. Si nyopan sih teh ngompol kana hulu aing punten-punten atuh. Hah? Sae ta? Panyaho di dia tak? Wan? Sora naon eta Wan? Wan? Wah, belegug anjing geus ngompolan kelaka kabur. Hayu, Eta kunaon buk maneh base? biasa geus adus. Hayu buru. Hah? Alah mogok anjing mogok. Wah, mogok di dieu di. Naon gitu? Si eta apalin? Mun mogok di dieu bakal dituturkeun Kunti anjing ka imah. Oh gawe sih manuturkeun jelema. Saha nu nuturkeun anjing? Ieu dengekeun. Secara logikanya aing teu boga suku. Boro-boro ek leumpang nuturkeun jelema. Hayang ngising ge hese nagog aing. Mun bisa protes mah mung da aing teh mung jadi Kunti teh. Mending jadi jin oreh sawah he aing. Udah kumaha geus takdir atuh. Aing ge embung jadi di pojong teh hareudang. Alah mitos eta mah. Yes, sia mah di bejaan teh. Kamari anyar keneh nya aya bapak-bapak lewat ka dieu make motor, peda teu ngelaksonan anjing. Kaisukana orokna leungit. Cenah mah ku Kunti tuh nya geus nyalakeun di ka aing. Aing di we terus aing deui. Aya orokna leungit nyalakeun ka aing. Sawona teu buahan nyalakeun ka aing deui wae. Pajarkeun teh ku aing di cicingan cenah. Ieu mah ka hayam-hayam anjing. Siapa teh hayam? Pedanya da tengah peuting aing di wae nu disebut. Cia atuh tong sagala ka aing euy. Ripuh aing ge keding mah. Sora naon eta? Siang ngadenge teu? Kunti anjing. Geus cokot lumayan yang udud. Entong pamali. Alah tong didenge sih eta mah sesat. Bodas sote tadi kat yang tadi gukeun giloan. Entong pamali nu batur eta malin milik maneh. Ieu dengekeun. Eta duit jutaan piraku teu dicokot anjing tong jadi jelema bodoh sih teh. Komo ayeuna keur PPKM. Entong pamali dosa asup neraka. Alah kembaya sebenarnya mah sagala gampang Waduh, yang ketang Covid sih eta mah waduh, ketang waduh. Cit tong ganeng atuh sih tentang kurak. Hang ditojos ya ku garpu ku aing ah. Tak. Lah. Nah jadi singgup keusik anjing. Garpu aing ka mana goblok? Cong. Kadang aing sok mikirnya, ari setan bangsa aing maneh si Yuli si Bella tugasna naon anjing? Kan geus aya nu sok ngagoda jelema mah iblis. Ya ndak tahu, otaknya saya. Yul. Yuli. Naon teh? Emang aing tukang warung disebut eteh. Nyai, Nyi Kunti. Naon nyi? Si Bella ka mana? Hah? Saha Bella? Wah, murid anyar, Cong. Bejaan ku sia, Cong. Bella, wewe gombel. Oh, terus nah ngaran urang make jadi Yuli. Pan sesuai jeung pembengetan maneh sirit. T-U-T-Y-U-L. Yuli. Tapi orang lalaki. Geus Yusuf atuh Yusuf. Hah? Naon Yusuf? Lah ari sia hayang naon atuh? Tong sok nawar seteungel ku aing. Alah takis we. Peso mana peso? Cong, tewak anjing urang pencit lah ku aing. Ampun nih. Nya ayeuna. Eta budak batu dicokotnya sia mah. Henekeun, urang balikeun, pajarkeun aing nu nyokot. Tapi Gurukeun Bella tangkurak. Pak, ieu Bu. maneh cicing di tukang. Bahaya ieu Kunti. Cong, tulungan anjing dada aing jadi goblok. Aduh. Aing pae. Lah kan aing geus modar goblok. Cang kacang panjang anu pendek teucing. Si lucu kucing. Hiji, Ayo dua, burukeun tilu, nyumput. opat, lima, genep, tujuh, delapan, 10.
Ucok Saep. Ah, ulang manggesan heula abulit. Kelai si Toto ka mana? Teuing da ulang mah jeung si Saep nya, Ep. Tapi tadi urang asa ningali si Toto lompat ka kebon Waimik. Urang teangan heula atuh hayu. Ya tadi teh unu ningalinya si Toto lompat ke mana nak. Tadi mah cek si Saep mah lompatna ka kebon Waimik cenah Mang. Bener teh Saep? Nya Mang. Bah, kumaha penerawangan Abah kira-kira di mana si Toto? Ya cek aing oge bener ieu mah. Bener naon, Bah? Diculik Kunti. Hah? Nya pasti ka aing Bagong.